Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki 1000. Di pagi dia baraya udah ada mau sauna. Kumaha sarehat sadayana? Aduh, bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sarehat ya? Kali dia lah udah ada mau shelter atau di saunanya. Lagi ya deket selesai, oke aya air terjun. Ya lamun teu kabujan palarusan ya rada gerimis ya. Mudah-mudahan ya sehingga cager lah kita segala rupina. Bismillahirrahmanirrahim. Baraya ya bat nyamuk alam ya nukia ya kaki 1000. Seperti biasa baraya ritual wajib tuh sebelum barang damel kopi heula baraya.
tentang tempat tidur baraya. Ini khusus buatan camping Sunda 356. Mau lain boga batur mah Kreatif ini. produk pribadi ini mah. Menerima pesanan batu bata, pasir. Iya. Nah, baraya ya tehnya aja camping Sunda 356 genep teh ada mau tempat pulam kieu teh. Aja ngajaib gitunya. Teh raos di anggona lantaran naon kan lamun ku kai hutan mah atanapi ku awi gitunya kan teu rata. Beda jeung ku papan atanapi ku spring bed mah. Pikir obat ini nuarnya. Eta seueur teuing nguar ieu Kaliandra. Obat. Ieu teh nyage naon? Kaliandra liar gitunya. Ngau eta seueur teuing mah. Sarape ongkoh. Jadi raos yang ngomobona baraya nu teh empuk. Hangatnya. Alat ongkoh ngenyoy, nyoy. Produk nyaliranya tanya. Alhamdulillah. Moal aya di pasar mah. Kami bade pesen lah ke Material. apotek. Acan ngaliwat baraya kurang ulang nih. Barusan pakai sayur itu pakai sayur daun sitrok. Lembut di depan nama sitrok mah. Tahu. Mata bisa bola. Hanya heula baraya ada acan ngaliwat.
goreng ala tahu baraya. Tuh, gerges pokona mah. Dan ieu jengkol geus ngantri anu kumaha da ieu lalap istimewa, lalap super ieu teh. Moal aya tandinganna kalengkap liwat biasana lamun teu ngangge jengkol, sambel, peda eta pokona mah. Moal aya 2. Goreng ala tahunya. Nah, asak baraya. Peuteun marunung kieu tahu teh aduh darah donto si donto. Mur ah. Wah, ade suluh bener ah ieu. Jengkolna lah kurang jahit heula. Geus teu kuat cenah itu sambal tajwid hayang digoreng, siap. Kan pedana mah urang geuleuh nya. Kali-kali atuh baraya ulah digoreng wae. Mur ah sambal tajwid dah. Ajar aja ngejeos. Moal gagal ieu mah. Moal torpedo. Nah, baraya pedana mah hayang digeuleum selain di belum deui mah urang bakar. Nah, kejadian kedua kalina ya. Kedua kali dalam sejarah ayam peda dibakar make torch. Ketot. Globalnya. Oh nya tuh. Ki sanes olo-olonya baraya ieu kabukotkeun di saungan kieu. Lantaran tadi mah ada praspris hujan. Mohon. Soalnya tempat masak atau kumaha lamun kahujanan mah malasak-asak meureun peda aku udah masak di jero saung. Peda bakar. Peda wedo. Nah diadu mau telekoh mau torpedo ikana ithana idomna pokona mah jelas. Paraton masak kira aku pada diangkut nanti kurang lanjut tuang banyak mau dari aku mau diangkut teh pelan heula ah kadek siap ya baraya ya silkan pertama buat orang di rumah yang selalu mendukung. Bukan kedua sama buat orang di rumah juga karena masing-masing bukan di rumah. Ini rehat ah. Ya tuh di bumi ya. Nah, baraya pokoknya kayak jengkol, kayak belum pernah baraya teh. Wah, air gosong teh mantap pokoknya. Kan saya lama ya wah balatah ya. Pas kita mulai hilap ieu pojona baraya sambal tajwid dah. Tajwid. Torpedo. Oh nama si mana lagi? Yuk ah kita ruang heula. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang aturan ke Mama Aska dia ratus suplai peda aduh kalau kita Mama Aska disering berjasa tiap episode nya atau nuhun pisan Mama Aska cuci paduyut jazakumullah tinggalkan pesan. Alhamdulillah beres ya beresan udah ngaso bari nongkrong ya.
curug. Redo. Mas mana lagi yang kau dustakan? Ada yang ngaturki eta tetep angkutan ngaturkeun nuhun baraya camping Sunda 75 genep sadayana atau parantos nyakseni ti kawin tujuan ka akhir. Alhamdulillah ayana hubung acara oke ya waktosna istirahat. Nah haturkeun nuhun pisan ka baraya sadayana anu parantos komen, anu parantos like, anu parantos share, anu parantos subscribe oke hilap. Mudah-mudahan channel terus berkembang. Di ujung tepang episode 35 genep salajengna. Billahi taufiq wal hidayah. Istirahat lah ya namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.